Kaula asa bararingung lempang kagardu eueuh jelema di masjid pangeusina geus rehe. Saura tongeret geus teu kadenge, saura manuk geus teu araya. Kamana ari dunia kaula? Kamana zaman kaula? Aduh, laleulesna. Kang Raja. Sampurasun juragan. Saha maneh? Kaula Hasan. Hasil tikosan. Pantesan dong wirog. Aya tujuan maneh ka dieu? Hampura juragan. Kaula ka dieu teh bade ngadu ka juragan. Ngadu naon? Jeung saha maneh ka dieu? Kula nyanda kerencangan ieu ka dieu juragan. Coba tah ka dieu. Kadir. Kadir. Kadieu ge. Kadir. Kadieu ge. Aya naon Hasan? Si juragan hayang panggil jeman eta. Saha eta? Kaula Kadir, kablablasan diruyuk. Waduh, amuing pantesan doang tunggul kaung hideung bucit truk. Aya naon maneh ka darar ieu? Hampura juragan, kaula rek ngadu dina tahun ieu. Juragan teh kudu nangtung deui. Nangtung jadi naon? Mimpin ieu daerah di dieu. Sabab kaula ngarasa pamimpin di daerah dieu eueuh hijieun anu paduli ka rakyat. Ke. Si Hasan ieu asa-asana jadi tim sesabelah baheula. Mohon hampura juragan. Baheula maneh nu ngogoreng aing. Baheula maneh nu ngagagoreng karena kekayaan aing. Bahwa aing teh jelema teu boga, jelema bodoh nu akhirna masyarakat teu percaya ka aing. Hampura juragan hampura. Ayeuna mah kudu kaula minta hampura, minta dihampura ku juragannya. Ayeuna mah di tahun ieu kudu nangtung deui sabab pamimpin-pamimpin nu kiwari loba nu zalim ka masyarakat. Kiwari ku sararia karasa len. Ku pedah diberesan lae jeung minyak saliter nurut. Akhirna naon jak kiwari karasa ku tulang beung sararia. Aduh. Kunaon ye emang sararieun ye. Aya naon ye aya naon? Ini nek lempang we. Sieun emang sieun. Makana ceuk aing nya baheula ulah kasogok ku duit, ulah kasogok ku minyak saliter, eta mah ukur sapoe. Dia ngajabat masa 5 tahun 10 tahun. Akhirna nek kumaha dia geus kieu. Pan baheula ge geus di bejaan ku aing, bahkan dina katerangan ge kieu. Lamun teu percaya tanyakeun ka ustad, ka kiai, ka ajengan. Dina katerangan lamun teu salah dina kitab Nasoihul Ibad dijelaskeun. Sayati jamanun ala ummati ya piruna wal fuqaha ipayabtalihumullahu salasin balyatin. Lamun teu salah eta kitu, lamun kaula salah wajar teu ngaji. Dina hiji poe, dina hiji mangsa, dina hiji waktu umat kaula bakal dicoba ku 3 cobaan. Salah sahijina mana? Salah sahijina umat kaula bakal dicoba nyata ku pemimpin anu dolim, kiwari ku sararea karasa. Eta ucapan Kangjeng Rasul keur baheula. Tah denge ku dia eta salah sahiji ucapan Kangjeng Nabi nu akhirnya kabuktian kenyataan kiwari. Hampura juragan. Mas mojo aing nek lempang heula. Hai karasa gue tulang beung dia wawanianan ngadu ka juragan dia mah. Sugan eng moal kitu ieu horeng kerengnya. Tuman hakan ku dia hakan.